hayang panggih helawan jeung menjadi adi Gunawan tepukeun hela Gusti Nu Maha Agung atuh kerentek manahna kumbakarna kadangueun ku Sri Rama atuh Sri Rama miwarang ka Gunawang bibiksana nepungan heula nu jadi rakana bilih kumaha onam sok sanajan Gunawan bibiksana maksakeun ge meremkeun suacana raskila hingga nurakana Raka Arya Gunawan eta ieu rai ka wis kena dikin pinasti mapak bayakeun rara kumungku Raka Arya Mustika kembang soca akan di pewenangan wan nuhun tiasa tepung di jeung anjeun wan juga teh Gunawan teh mung nepungan akal sanes kaula nun Raka Arya kaula asa tetega ninggal nu jadi lanceuk oge ka hanteuna Raka Arya deudeuh wan tuturkeun ku anjeun eta jalma anu ngaran Sri Rama tapak lacakna ku hideuk wan terus kaula nun kaula Raka Arya sanes mungkir kana takdir sanes ara nampi kadar geuningan palili permadi ngan mendak cocok bae ati pasrah kanu agung geuningan upami tekenging ampun lain harapkeun ka pasti saja pasrah sukarela sanajan sarebu embun tekenging dipungkir deui ngabantah sapangaresana lantaran geus dihina pasti budak dimah budak di maha kawasa wan kaula nun kaula Raka Arya cing inget wan sanajan akang teu perang ge bakal paeh wan nan janji akang keur ngabelaan nagara jeung bangsa topati jiwa raga wan ieu wan Gusti Rama teh leres kula nun baja hidup nitipun adi Gunawan bibiksana tuluikeun perjuangan wan tuturkeun eta jalma
Hiji manusia tersing madu terahing kusuma titising andan nawiri terahing dewa kamanusiaan wan dewa penolong eta tewan tuturkeun ku hidup nyuk semangga Raka Prabu kalayan akang mihape di mana negara geus merdeka tuluykeun ku hidup wan Esian ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu pinuji wan ulah nepi ka diruksak deui nagara Unjuk sumangga Raka Prabu sasat akang nyarita kieu teh geus tina ti koro sasat kahandap mah geus teu karasana naon wan ngandung harti akang bakal pisah raga jeung nyawa itu gedong anu mongkolong alam nirwana anu kungsi ku akang kaalamanan kaliwatan ku poho sabab ayeuna lain kamari lain isukan sasat kaula nyungkeun pangjajak pangduana ka Sri Rama mugia kaula aya panghampura Tikis tulis tiajari tersangka sauju rambut geningangna Boro dipuji si hore gening olembang pulang sengit bila layar udah tangan tua bisa tepung deui leuwih hade kurang pisah leuwih hade urang pisah nuju jalan masih saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyum tahun sok mineng ngabandungan jalma ngalamun salaput umur kahayang patemat-temak harap hanteu sing horeng anu bakal karasa jeung karanapan angin kadar seri bunga sedih hayang embung lapar dahar kabeh eta mangrupakeun romantika kahirupan anu temana keur gunawan wibiksana sanes deui di lawang ninggal ka jalan da puguh hirup digeus ku roda alam sedih ninggal nu jadi rakana kumbakarna anu sasat gugur di medan tempur perlaya di medan laga pati di medan jurit atuh keur kumbakarna satria alengka dirja anu keur ngabelaan nagarana sasat mulihna ka jati mulangna ka asal sampurna kalayan pangduana
Sri Rama menekungkan Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma. Kembang-kembang rag-rag di luhur. Oke hujan letik ngaririncik. Lakot jitu munal kuroda ngali gincing tesanak te keluarga te mangga Allah te solendang-solendang acan asal ti Allah mulang deui ka Allah. Lalampahan dugi ka dieu hapunten anu disuhun hampura anu diteda seueur saur bahe care maklum anu disuhunkeun hampura anu diteda boh bilih aya kalepatan alit sementara agung. Lalampahan Arya Kumbakarna Satria Alengkat Dirija pungkas kembang tinetik si baren tutup lawang si gata